Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman, tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah. Cak Allah salat, tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun, haji di mana geus nyesop laksanakeun mun mampu, zakat lamun geus nyesop laksanakeun, mabok jauhan, zina jauhan, kredit iya Gusti aufu bil uqud. Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10.000, lamun didata ulah ngabohong. Coba siang ngeridit ente ka dieu, siang kakatuhu siang ngeridit ente kenca ngeridit kenca asa roban ka kenca kenca eta ieu singa de aufu bil uqud. Hanas teu sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeulem naudzubillah min zalik. Naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeulem sudi-sudi teuing. Masya Allah. Tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa. Isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan, isin aing ku tatangga, isin aing ku pemajikan, isin aing ku atasan. Tak eta teh isin ka makhluk ka manusia, tapi ka Gusti Allah teu sieun. Geus tinggal beuleumeun Allah. Aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun. Mulai bersihan diri urang. Musyawarah haji jeung nu di imah. Mama orang kota mah mama, orang Cikupa mah mana? Kade kobo orang Kulon mah. Kade dia. Pohara tau make dia mah. Atuh pan kade itu deket ka Cibeo tah mah atuh. Rawayan dia pan bahasana. Kade mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nyamun gitu. Ngaji naon emang di Cirongok? Ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohona nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan. Emang urang naon? Ieu motor kreditan. Dah batur mah ngredit mobil gitu. Karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu. Masyaallah. Ulah itu. Tinggalnya we ngalamun ngarokok deui. Aing si kumaha ieu sih. Sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah, aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu. Nyandung wae kitu aing ya. lain ngeberesan masalah nambah masalah. Tah ieu tah kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa. Aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir mah cenah eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna. Neng kulon urang ulah boga TV bae lah. Jual teh kana ulah boga TV. Beneran bener. Leutik teuing tah mah. Lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu. Lalaki mah kan bikang pararese jasa. Bikang hararese jasa. Henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kabel ieu saaya-ayana bae heulana atuh aya kabeuli mah kabel beuli motor aya uteup kabeuli mah ulah maksakeun lah. Tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah. Tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah teh. Teu kitu pan nu di imah urang mah lain kos kitu. Batur ganti deui. Urang mah eta kena kempes deui. Pan eta hak bae urang teh. Kanjut mah wedek geuning. Mun geus dikitukeun ku pamajikan tah masyaallah. Ya Allah ya Rabbi, tah eta tah gara-gara namanyana nu nyundutan namanyana. Kos kitu tah. Kan dibawa panjikanna ka dieu ngaji. Kadenge tah kunyana. Geus cakna moal ngaji. Sanu nitah ini.
kita henteu ka sia ngaji tak tak kos gitu aduh masya Allah tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah tuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah dahar ja aya sakieu mah tuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah ka ulah patit eta eke bae urang nungguan boga milik lamun boga bilik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintuh atuh ieu mah beuki kurus salaki teh ngagang gayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah geus cek ulah tinggalkeun neangan deui rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun kanyana aduh pandai teu serba salah urang deuk geusaan aya anak kan anak mah tetep anak urang aya teu geusaan pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana moal aya nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang teh keuna ku kiai nasehatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah teukeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese bae pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak aya ge kadenge kan ku sia tah eta nyana hajungeun bae mingpiung bae geus ka ditu bisa balik nyana ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ya pamajikan teu salat neng salat heula atuh kakak geus jang atuh kakak mah endeuh berarti heula bae segala bingung amat sih eta nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat aja kakak ka masjid teu kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh ngana kieu keneh bae di hareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teu nyaho ge kos kitu bae pokona malah masyaallah eungap eta salakina eungap ya Allah ya Rabbi nah ye mendak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeun teuing geulis asal soleh pas kitu bae atuh pan pamajikan jadi deung nya jori da teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pamajikan Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen aduh Masya Allah ya janji pohara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada bihada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 heula teh eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang ieu mah geus bebeda mun aya janu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kuna kitu kan teu bisa mayar ieu kakak ieu kan atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh
awalna nulungan ikir carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang tentang hutang tentang naon bae masalah naon bae terutama ieu perdagangan perjanjian Masya Allah ya orang kerjasamanya ayo tah aing 10 juta ayo urang ngadaangkeun urang terbuka bae kabelah dituna ngan sabulan terbuka kabelah ditu makin acak-acakan leng malah anu dibawa kabur segala rupa nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur mungkin usaha jadi maju kabeli ieu kabeli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang Masya Allah ketika urang nyalahgunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka tah lamun urang inget kadinya mah jas sieun jasa Masya Allah tan mentak sinar ilahi nyulusup ka jero dada mulai ngaberesan awak urang besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti antara urang jeung papada urang hablum minallah hablum minan aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh bahimatul an'am ai bahimah mah anu zawatul arba anu boga suku opat an'amatina jenis hewan ingon-ingon nu mantak ditafsiran di dieu teh ibil bakor gonam geus idopat bahimatun kana al an'am teh ieu adalah idopat bayaniyah bahimah nyaeta an'am cek ahli nahwu mah kos kitu uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan nu sukuna opat heulanan anu sok dipake ingon-ingon diantarana onta diantarana sapi diantarana embe dihalalkeun teh maksudna naon dihalalkeun di daharna berarti sabada dipencit di mana onta dipencit halal dagingna ai kitu bae can dipencit atuh haram digorogotan ku urang onta atau ayat tamu onta nama moal dipencit nyokot bae disempog ku urang saeutik ping-pingna atuh haram mantak uklan ba'da zibhi tina jihad di dahar sabada dipencit melalui pepencitan nu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu keneh sapi kitu keneh make cara pepencitan lu bakal diatur illa ma yutla alaikum kecuali hewan nu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh tahrimuhu soal paharamanana soal nu diharamkeunana ke dihareup dina ayat hurrimat alaikumul maitah moal kebal deui bakal dibacakeun ku urang ayat eta teh nu mana hewan-hewan nu diharamkeun teh asal ulah ondangan bae minggu hareup bakal dibacakeun ke atau mingguna deui ngan mun kebeneran ondangannya dulur ieu teh atuh moal kabagian oba ondanganeun jasa hingga di cirian dina kitab nage didinya rajin batur manyirian masalahnya nama lain ti dieu ka dieu ondangan insyaallah kitulah ke sing hade ye janji ye cak Gusti Allah mana lu ku aing dihalalkeun mana lu ku aing diharamkeun teu bisa diganggu gugat jages anggeus kabeh ge al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam di nu kaliwat hewan mana nu haram hewan mana anu halal
bubuahan mana nu haram, bubuahan mana anu halal, inuman mana nu halal, inuman mana nu haram. Igis anggeus kabeh, muncan anggeus moal waka dipundut Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Jadi ku dipundut Kangjeng Nabi geus anggeus kabeh nu kaliwat saeutik-eutik acan. Datang ka kuari sugan aya anu encan anggeus sehingga kaliwat tinggal dikias-kiaskeun bae. Cokot ku urang Al-Qur'anul Karim, cokot hadis. Tidinya ijma aya kias akurkeun ka ditu ja'al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum bergulir babarengan jeung elatna, wujud jeung adamna. Mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapatil ilat intapal hukmu. Aya elat akur jeung itu akurkeun atuh hukumna. Elatna dinu itu jeung nu ieu teh elat eueuhkeun atuh hukum jababari jasa. Eta Muhammadiyah ngeueuhkeun kias tampiling ku Aisyah. Neuk ka mana nya nyokot hukumna acak-acakan nu mantek ngaroko sagala diharam-haramkeun teh akibat teu ngaji. Ngaji moal bisa atuh bacana ki uci mah beuki ngaroko emang kitu ongko deui. Lain ku sebab aing osok ngaroko hukum mah lain nu urang nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu bisa diganggu gugat aya elat ieu ngaharamkeun make elat darurat atuh disengserikeun ku tukang ngaji jamul jawame mah sagede mui teu bisa ngaji berarti kos kitu mah atuh ngaji deui ka mana cenah ngajina sabodos ya ngaji deui loba kiai di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat nu ngaji usul fikih teu meunang sambarangan saharam-haramna. Lamun urusan negara, aturan negara los bisnis tama paling ge. Wajib helm. Dina Qur'an wa yajibul helmu. Aturan negara tama sapira anak Soeharto boga pabrik helm. Kamari ieu wajib ti beurang kudu dihurungkeun. Polisi geus kekerceman matana isin jakenai. Isinya angan naon ti beurang. Aduh, geus bingung tapi instruksi ti ditu orenganan nyana boga pabrik bolham. Lamun teu dikitukeun atuh moal laku. Eta urusanana politik jeung bisnis geus tama. Nah ieu ge haram menurut negara. Polusi dan lain sebagainya silakan tapi lamun menurut agama gigiling atuh ulah batur aing ge gigiling da ka mana ya gigiling bae hareudang lah ulah sabarang ngisin bae aya kitaban geus teu kudu make ijtihad deui baca di Fawaidul Makiyah eta cenah aya dina kitab Nawadir haram heuy eta mah makom tasawuf hukum teh aya jang fikih likulli kitu qaumin istilahun tiap-tiap kaum ngabogaan istilah tiap-tiap ulama ngabogaan istilah fikih ngabogaan istilah nahwu ngabogaan istilah bilagah ngabogaan istilah tauhid ngabogaan istilah tafsir ngabogaan istilah kemudian tasawuf ngabogaan istilah ulah sing hade ulah sadumek dina kitab Nawadir haram. Kemudian orang ngaharamkeun keheula istilah ahli saha ieu. Sedengkeun jang fatwa mah tetep bae fikih bae fahkum bizahir. Atuh teu meunang sambarang. Teu meunang sambarangan nemantak sing hade. Suling haram, teh suling teh. Haram. Haram teh naonna? Haram teh naonna? Haram teh hiji jin sulingna kadua nomor kadua nyulingna adapun eta sulingna mah henteu naon sulingna mah henteu naon ja anu diharamkeun teh istima'ul mizmar ngadengekeun suling min ma'asil uzni maksiat ceuli teu sabaraha sih teu sabaraha eta kos kitu teh ngadengekeun suling teh teu sabaraha ngan di akhirat bakal dicician ku timah meunang ngagolotrokeun di neraka sakitu doang. Masalah tah nu sok ngadengekeun dangdut nantak Oma Irama nyada biangan ka ditu. Jadi engke boga engke pimpinan soneta grup Roma Irama pengikutna mari cek Oma Irama
Siapa ini pengikutnya yang suka mendengarkan suling saya? Ayo ke sini. Waktu orang Cikupa loba, orang pasar Kemis, Cilongok doang. Berangkat. Oma, kemana kita? Ya jahanam lah. Suling nah haram dah suling. Ngadengikeun suling eta haram. Ai kitu mah sulingna aya dicekel di bawah salat atuh teu naon. Henteu naon, diteuneun urang make udang-udang suling 5 di dieu hiji 2 3 atuh masalah. Jauh soraan da mah atuh. Haram sate sora da ngadengikeun sora suling. Alatul malahi haram lantaran dina Al-Qur'an liudilla an sabili. Nyasarkeun kana kelurusan agama Allah. Jauh nu keur ngagitar zikir Allah 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 Allah. Jauh. Sugan anu keur kieu naon karang-karang anu kieu teh? Hah? Naon karang-karang? Nyaramos bieu aja osok meureun. Eta bari zikir jawal aya. Moal aya. Sugan anu make organ tunggal di nu hajat teh bari zikir gitu. La ilaha tong teng tong illallah. Bebeneran zikir aja lalagaan tong mogos kitu mah. Haram berarti. Haram teh kos kitu teh alatul malahi teh haram. Didengikeun ngadengikeun alatul malahi zatiyah alatul malahi ge haram. Haram tanah almatur dina Quran wa ma yusadillahu wal hadis teh liudilan sabil. Tah eta haram. Tah baheula mah baheula mama gentur mama satibi loceng bage neng diharamkeun gunyana lantaran tasabuh jeung loceng Kristen. Kontreng tak Kristen teh lamun deuk asup ka gereja neng tah loceng eta aya di dinya sorana di loceng tasabuh jeung eta haram. Sanajan ditentang ku para ulama tetep bae nya nama haram teh kos kitu lantaran akur tasabuh jeung eta. Mama gentur mah haram bae geus kos kitu teh. Sanajan ulama kabeh nentang ja locengan tamah kos kitu mah. Aju ka belah dieuna mah locengna dipaling ku tukang kes. Keliling. Tah, tungtungna dipertanyakeun ai eta tukang es make kleneng haram apa henteu? Heueuh oge nya ceuk nya teh. Bisa henteu oge mah. Sapira tah ngabejaan budak ceurik. Nong. Tak jadi lamun hukum teh sing hade nu aya di ditu mah haram, nu aya di dieu mah jadi henteu. Tuh kan. Itu baheula mah suara loceng bae dipermasalahkeun ku mama gentur. Sanajan mama kitu bakri mah henteu masalah loceng mah jauh locengan. Suara ngadu doang di jerona coba ge deuleu cak mama bakri. Ieu beusi, di dieu aya beusi make kenong tah. Di mana disetelkeun jam 12 naik ngana neng. Tah eta mah sakurang ngabejaan jauh locengan. Loceng anu tongtreng nu haram ge. Tapi urang keur sakola SD mah baheula apa eta? Nu baheula mah keur zaman kula mah nang nyokot di gereja mana meureun eta? Atau di sado meureun. Kontreng. Ai kuari mah geus make bel tet. Ieu mah keur carita kos kitu suara. Nah, dipermasalahkeun kabelah dieuna alatul lahwi, alatul malai orkes haram tah mah mutlak tah mah kos kitu mah haram. Haram kuari mah para habaib jeung para ulama boga marawis ngan make gitar. Ditentang kul salah seorang pemuda, "Bib, kenapa? Itu kan ada gitar. Gitar yang gede yang haram juga, yang kecil mah enggak apa-apa." Cak pemuda, "Oh yang kecil enggak apa-apa." "Ya kagak apa-apa, kecil kan ini mah." Mantap marawis baletik cak cenah teu naon dia tolol. Tolol jasa kunaon jadi karari itu hukuman teh. Ya Allah, ya Rabbi, berarti lamun bir sagelas haram, berarti mun saeutik teh haram. Pan tolol eta kos itu. Jadi cek nya cek kiai teh cek kiai, ya kalau yang gede gitar Oma Irama itu haram. Ini kan kecil cek kiai. Kunaon jadi karari itunya. Haram teh takwari mata suara gamelan eta tiapan haram suling tombur kendang teh haram plaklik dubluk haram nu mantap baheula adu kekuatan dalil bedug ge haram sebab sarua jeung kendang cek kiai henteu bedug mangan sabelah bedug sabelah
haram ge dua talamun di dieu aya bedug ge haram kulantaran sabelah tuh henteu mantap ulah ingat teh beusi boga bedug di dieu aya haram eta sabelah bae geus eta henteu bedug ngaranna ge lain kendang henteu nanaon tah makos kitu mah tah berarti atur rabana ge henteu nanaon sebab sabelah lamun dua mah pagon haram belah di aya haram tah ieu mah henteu nanaon mantap baheula betawian marhaba berjanji make eta kotak duduk di dia ge sok baheula keur zaman Abah Haji Mahali mah henteu nanaon asal ulah make kecerek tah lamun aya kecerekan haram tuh jadi hukum teh jelas tak kuari mah gitar organ kendang kitu dan lain sebagainya direkam tak diasupkeun ka HP nu bogana kiai jeung ustad keur ngaji tong teng eta kiai tolol kiai goblok eta HP na tah suara panggilna goblok atuh balik haram atuh jangan dega haramkeun kumaha alatul malah hijanana ge eta mamawa di dieu hiji diceuli dua eta teu karasa pan eta kiai komo kiai nu sok ceramah mah eta pan jazz musikna ge di dinya rock and roll musikna ge hayang ya pede lah supaya percaya di gaulnya dan eta geus boga aya urang lembur mah dangdut ya kos gitu eta haram bego teu karasa mah dijana dibawa pan eta kiai pan eta baheula mah siwak nu dibawa kuari mah HP tak eta teh karasa nu mantak haju pelepes ilmuna kunaon eta teu sadar diri kurang introspeksi horeng dibabawa alatul malahi rekamanana dibabawa haram tah kitulah jadi mun nyaritakeun di akhir zaman kuari hararese baheula mah hanya loceng ku mama gentur dipermasalahkeun mama bakringah henteukeun sepeda eta mah teu aya locengan tamangan suara ngadu hungkul jang kitu ngajelaskeun jam 1 2 dan tidak lain sebagainya ya akhirna masalah eta mah masalah kabelah dieuna mah alatul malahi direkam alatul malahi dangdut di kaset haram kiai rame-rame haram teh gadengikeun kaset dangdutan kaset musik haram geus sepakat teh baheula haram ngadengikeun musik rekaman haram kuari aya di HP kiai nu ngaharamkeun dek ngomong naon cenah ya haram leutik lah sabodo sia tuh sebab HP na ge cenah leutik kecuali HP nu gede kumaha sia bae atuh dek ka mana lompatna coba masyaallah nu mantak ilmuna pelepas teu karasa dirusak kepercayaan anak kunyana sorangan sebab nyana teu karasa kos nyana ngaharamkeun kredit nyana boga showroom nyana atau anak nyana boga showroom dek kumaha aja bae ya kredit cekeun teh emang tepati bagus sih cekeun cuman ya emang butuh lah masalah itu kudu jelas aya gimana ngomongna tadi rusak kunyana kene atuh ayahna bae tapa kreditan ustad kiai santri tapa aing mah teu hayang saeutik-eutik aja aya televisi tapa tina televisi sanajan aya mangpaatna loba madarat teu hayang aing mah lebih cinta ka Gusti Allah dibanding jeung karamean-karamean cenah cak batur ortodok leg-leg ku sia kemodernan los datang ka mana sia usum HP teu hayang aing mah cenah butuh tinggal butuh aing mah sebab madaratna loba jasa dan lain sebagainya teu hayang we kakarak ilmuna cak Allah berarti saya berat ka aing lain berat ka BlackBerry berarti saya teu kuat teu kapercaya ge dirina nu ngarusakna ilmuna mah gede tah eta teu karasa ku urang makin waro diri urang makin tinggi kepercayaan urang jeung keyakinan urang ka Gusti Allah sinar bakal kaciri tinggal kitu bae eta dia lain teu bararisa Fathul Muin Fathul Wahab
segala bugiah jeung ikna teh kadang di luar kepala tapi jelema teu percaya sama sekali kepercayaanna dirusak ku dirina sorangan akibat kaharaman paharamanana kunyana teh digubris. Aufu bil uqud sok tohonan janji-janji Allah ka anjeun ka Gusti Allah anjeun papada anjeun asal urang bisa nohonan janji bakal nikmat geura ibadah. Urang nu mantag teu ngeunaheun ge salat ieu mata urang, ceuli urang, sungut urang, hate urang. Berat ka dunia dibanding berat ka Gusti Allah. Mantak aya carana, kumaha carana? Introspeksi ya. Ti mimiti riana ujub data kaburna. Babari sama nu kos kitu malah duh hese lain babari ku kumaha artina bisa-bisa tapi hubud dunia mah luar biasa hese. Hubur riasa hayang jadi pamimpin bae. Lamun diondang teu titah jadi pamimpin bae ngariung haju ngajang hilek bae. Jeung ngajang hilek sial aing diondang teu titah mimpin aing tolol jasa. Hayang-hayang deui aing ngokos kitu pan pangkiaina teh aing cak hate tah mah teu ngomong cak hate ya kiaian aing jeung nyana mah kolotan aing jeung nyana mah heulaan aing ngadahar uyahna ge atuh elos legleg Gusti uyah tah hayang kos kitu teh hayang imah dijadikeun wae iman teu hayang hubur riasah ngaranna ieu lah gangguan batin. Ulah dipake kahayang ku maprakna bae datang kariungan titah jadi pamimpin ayo henteu atuh ngamakmum jadi bebas hate teh nikmat nu penting mah ka Allah bae tah kudu kos kitu katarak nikmat ieu mah henteu ieu mah bebeja ka eta ka naon karanna penata acara saya nu mimpin dia Kiai anu robah. Aduh, Masya Allah bingungnya, tete penata acara ji, ngerti itu, ulah, kolot, kolot, kos gitu mah. Kubur riasah di dunia mah mungkin diagungkeun lantaran pamenta, tapi cak Allah, naon noreng. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan ingon-ingon engke nu bakal dicaritakeun mana nu haram mana nu halal ieu mah diantarana onta jeung nu sarupa jeung onta sapi jeung nu sarupa jeung sapi kebo mah eueuh teu dicaritakeun dina Quran teu dicaritakeun dina hadis teu dicaritakeun jamus ngaranna teh dikiaskeun munding ge kana bakor dina pada elatna loba akurna sapi munding jeung sapi teh kemudian gonam dari berbagai jenis baik embe gembel embe Jawa kadituna segala uncal da jenis embe-embe keneh teh nu kararitu teh na ieu dihalalkeun tina arah di daharna sabada dipencit melalui pepencitan syara kecuali hewan anu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh dina ayat hurrimat alaikumul maitatu. Nah, engke aya nu diharamkeun. Fal istisna munqatiun cek ahli nahu istisna munqati panjang mun dibacakeun mun dibahas wa juzu yakuna muttasilan geus wa tahrim lima arada minal maut wa nahwihi diharamkeun karena aya sesuatu anu datang anyar boh paeh teh tanpa dipencit atawa digejebur teh atawa ditembak teh tanpa melalui persyaratan atawa ieu dipencit nama nganjang saha nah ieu aya elat-elat anu datang anyar nu mantak jadi haram ghairu muhillis syairi salian nu ngahalalkeun kabeh kana buburon wa antum hurum bari anjeun teh dalam kaayaan keur ihram tah ieu soed yakni buburon nu di luar jelema nu keur ihram mah halal tapi keur ihram mah jadi haram. Innallaha yahkumu ma yurid sanyana Allah eta ngahukuman kana sakumaha kersaning Gusti Allah dunia menangin Allah hewan eusina menangin Allah atuh ku Allah dijelaskeun nu ieu halal nu ieu haram atuh kumaha Gusti Allah kersane Gusti Allah urang mah tinggal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.
aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan. Seholil Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila ti Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat ngan langsungnya. Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir santri ratusan eta lu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorop kadengina sorop kudu ngaji nahu kadengina nahu kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda aya urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan aya nu cengat, aya nu dula-dulu bae SMS. Macem-macem. Sarua kitu nu macem-macem. Tah ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu. Ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara, jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae. Tenang, ahli ikhlas mah kalem bae. Boga permasalahanna kumaha Allah bae. Ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae teu japae mang Gusti Allah lain kudu cenah kudu pae dicelurit masalah cek Ki Holil teh eta Ki Holil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok adhar jengkol ciduhna Ki Holil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede, hujan bergan datang ka dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget, biasa ada tilok itu, ai ka dinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Ceurik nyana bali ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka imah cari kunaon diusir sama Ki Holil. Bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Teh kabelah dieunya ditafakuran bener bae begitu. Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa. Mobilna teu dikendalikeun teu terkendali nabrak kontainer harita maut berarti mautna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holilna teh hujan gede teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu mautna pasti ke kahujanan kajeun kumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antara Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae aya deui jelema hayang nyoba jasa ke Ki Holil dengan susah biasa ieu salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa cenah ka Ki Holil sok ngadengekeun urang tang heueuh cek pamajikan urang ka ditu yuk ka ditu teh cenah ceukna mawan naon urang mangan bogana ganyong-ganyongna kajen lah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Holil di papa, saya nunggu dari tadi, sekian teh alhamdulillah, itu bawa apa itu? Bawa ganyong. Ini kesukaan saya, Ki Holil teh. Aju gegeran ka santrina kulup ya, muncak bahasa urang mah. Kulup gotok-gotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh.
caknya nanti berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong yeuh caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyanang geus beak ganyong nu tatangga dipaling ku nyana hayang ka alam ku kiai burung ganyong lain peuting-peuting dicokelan dibawa ka karung. Barang datang, Assalamualaikum, Ki Holil ngusir, pergi kamu. Ini saya bawa ganyong, ganyong tinggal ganyong, ya kenal. Pergi, oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir, ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya teh buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong, ya kenal. Kanyahoan ku kiai nang nalin. Masya Allah, eta Ki Holil. Karena mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh fatwa halal. Ceki Holil teh sipan itu budak cenah halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicai teh belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejo kabeh masyarakat Kaki Holil. Ceki Holil teh haram orai mah atuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Dia tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Cek Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat nah hukuman teh kos gitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja. Kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ka dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya. Ya musuh tinggal musuh, ini mah nggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah bohong. Terus gus seseleh nyanang gus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya nggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Santok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat. Dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah. Beres. Jampe na beres. Pulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara.
eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sana itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masya Allah. Nah iyalah nu diharamkeun cek Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yuri. Hewan lu hirup di dua negara, hakam haram hukumna model kadibdain bangkong dengan berbagai jenis bangkong karadak, bangkong sawah, bangkong bancet, jeung berbagai bangkong haram. Geus titik kos kitu. Nomor kedua sirton kepiting eta geus sarua binatang anu hirup di darat jeung di laut. Yana dicai hirup di darat hirup lumantaknya nama sanajan di talian sapoe sapeting tetep bae kikieuan beda jeung rajungan. Tanyakeun ge ka urang mau ka urang kronjo, iya, wong kronjo ge, takon ge. Lah, iya, mengkonon. Tuh kan, nusuk melem lauk teh urang dirinya na. Tanjung Pasir, Tanjung Kait, eta kepiting loh, guys. Mulai detik ya, catat di jero hati aing. Di jero hati urang aing mulai ayeuna moal ngadahar kepiting haram. Geus ulah ngadengekeun nu sejen-sejen komentar-komentar anu sejen kiai ulah didengekeun Gus ya. Ulah geus urang mah ngadengekeun ieu bae tah aya kitabna. Namun nyana masih kena ngahalalkeun bawa kitabna tah aya kitab. Teu boga cenah kitabna ka nginjem ulah ka tetangga aing. Ngaji lagi bareng ya kan? Tanya ke orang, siapa kemarin ngaji jauh ke? Ayah kita belah ayah. Ya ayah tetangga ngahalalkan kepiting mana nu kamari? Aing mengan mawa dong ngarti mente. Aing mah beh okos kiai bae cek yang mau kitab. Itu kos gitu banget lah ulah dilawan lah, jelas mah hantepkeun nyananya. Urang mah salametkeun urang bae sebab di negara kos urang mah kos kieu loba paham. Loba paham geus urang mah salametkeun urang. Sakitu geus. Jakeur ieu mah urang keur leutik tanyakeun ge. Serempak kabeh ge eta kepiting teh haram. Urang keur leutik aya sih hade. Kepiting jeung rajungan beda kara. Kepiting mah haram. Nyarahueun ieu mah kakarak kuari-kuari bae bahwa kepiting teh ditinjau dari segi proteinna. Jeungeunahna melebihi segala-galana ya atuh lain urusan protein jeung ngeunah urusanana haram cak nu bogana beres geus urang mun babarengan ku ari leumpang juk ka restoran ku ari makan aya restoran kepiting deui mantep ye loba ku ari mah restoran kepiting mah rumah makan Seapood deui wahara itu. Aya kepitingan di jerona. Seapood. Orang loba bacaan asli kos gitu. Gusti Allah. Gas, mari dia tegetkeun tah. Geus siga beneran urang can nyaho jualan kepiting gesan. Lah, tobat ka Gusti Allah ya Rabb. Hadena gabi ngaji kacilongok beres be jadi nyaho kepiting teh horeng haram di daharna ngajual mau Allah lah sarua goblok asal lu haram di dahar haram dijual guys dia kepiting tengetkeun
wahayatin jeung orai. Ya Allah, wariman nu jualan orai ambalaya. Orai teh cenah kiai pan loba, aya orai cabe, aya orai matahari, aya orai koros, aya orai kadut, aya orai tuh kan ambalaya orai. Oh, di urang mah orai pucuk ambalaya loba jasa di urang mah ye. Ieu mah komo keur urang keur kula leutik mah masyaallah eta ngaran orai teh. Urang nyaho hiji-hiji na bata orai pucuk kos kitu cakolot teh. Ejo di luhur tangkal kayu. Orai cabe uluna beureum teh. Kos kitu orai koros sia tah mah. Ambalaya urang. Asal deuk Jumaah we kek orang naon teh bah orai teh keur ngadahar bangkong gak deket tadi deuleu bener sisi sawah aya eta ngaranna orai kadut orai cai koros jeung sajabana aya di orai sanca eta sarua kuarimaya restoran orai di berbagai daerah. Deres baheula mah di zaman Pak Harto marada deres aya larangan-larangan restoran orai teh di kabupaten mah dilarang ambalaya ayeuna. Sebab berarti kan nu bantak didagangkeun teu eureun dagangna berarti loba kan konsumenna. Jalamun eueuh nu meuli mah eureun dagang. Kos NTB sia kudu deureun aduh teu laku-laku. Eueuh nu meuli berarti teu laku sakitu ge halal. Orai terus bae kuari bae dijualan. Oneng teh daging lagi sengit luar biasa. Masya Allah kan. Tuh kan haram. Teteh nanyakeun ka kiai ai orai teh halal apa haram teh dijawab ku kiai ngajawabna pendek lah aya keneh lauk japuh mah japuh bae singkat eta ngomong oh nya geus teu kudu make orai-orai jadi teh dicaritakeun haram atawa halal mendingan lauk japuh bae tuh kan sebetulnya lauk japuh gitu ya orai haram lain deui jeung darurat ajawa jeung pengobatan lain deui ieu mah keur carita aman-aman ikhtiar laluasa beda deui jeung tentara dikirim ka tim-tim untuk meluaskan negara perang jeung orang tim-tim jajahan Australia. Wah, utet dileuweungkan. Ieu amunisi geus kurang, sementara urang terus bae ieu perang. Dahareun aya ge orai mun kira-kira teu didahar bakal paeh can nyaho ieu kiriman teh iraha urang geus lelah aya ge orai pencitahan ngan ngadaharna ulah haju menikmati sanikmat-nikmatna ukuran aya tanaga bae ulah haju kieu ternyata enak nyaho. Iya, udah ntar pak kita cari lagi dah. Tungtuna mah aya nu sejen ge orai deui. Entar balik di tim-tim atuh warnana kos orai. Tuh kan. Sabaraha ratus tentara nu gugur di tim-tim. Kula keur leutik teh di sekolahan teh titah ngumpulkeun pakaian jang dikirim ka tim-tim. Dana ala kadar dicokotan baheula mah zaman 10 rupiah 15 25 kirim ka tim-tim
Diklaimlah bahwa Tim-Tim adalah provinsi ke-27 Indonesia. Bunga urang. Wah, urang teh berarti kan boga Tim-Tim. Hebat. Ternyata begitu Presiden yang mulia Habibie naik, sapoe dua poe jadi presiden, Tim lepas ku Habibie. Keluarga tentara nu aya di urang anu salakina bapakna gugur di Tim-Tim, sedih ngadenge keputusan Habibie. Wah, wabeh reaksi tentara lantaran aya nu kuburanana aya di Tim-Tim, aya nu eueuh. Tapi langsung bae ponis, udah luar. Habibie na mutuskeun cepet aju nyanana jadi presiden lagi cepet. Eureun jadi presiden. Urang makan teh nyaho urusan politikna, ternyata horenganan seorang Habibie teh orang yang sangat pinter. Lantaran urang teh sabaraha taun ngajajah Tim-Tim. Dibangunlah ku Indonesia triliunan rupiah jangan bangun di ditu teh pohara. Sampaikan ke aya masjid di Tim-Tim teh geus buku sarana pendidikan, perkantoran, pasar dan lain sebagainya. Hirup Tim-Tim teh horenganan hasilna dibandingkan jeung membangun ke depan jeung hasil nu bakal diraih ku Indonesia, rugi urang diperbandingkan ku Habibie. Ternyata cek Habibie rugi kita untuk membangun Tim-Tim. Lebih baik membangun provinsi yang jelas-jelas saja. Tanda tangan punya anak keluar. Hebat dah Habibie. Baca tuh kusia. Cina-cina kieu pandi mah bae atuh aing mah di imah bage awakna. Tuh saya jalan-jalan Habibie. Wah, hebat. Habibie Ainun Bey. Tuh kan? Di satu sisi urang teh memang ieu menjajah, di sisi lain hasilna di sisi nu paling hebat karena di buku internasional tidak bisa diganggu gugat. Tim-Tim adalah tidak bisa menjadi milik Indonesia sampai kapanpun, tetap baik diperjuangkan orang Tim-Tim teh lantaran dideuleu dina skep internasional bahwa ini tidak bisa menjadi milik Indonesia. Dek naon atuh? Etalah kehebatan Habibie. Keluarkan surat kurang Tim-Tim. Tapi setelah 1, 2, 3 sampai 5 tahun Tim-Tim merujuk kembali ke Indonesia, ingin dijadikan provinsi Indonesia sebab Tim-Tim setelah ditinggal oleh Indonesia, nu ngabangun. Bangsa Indonesia mah hebat sebenarnya mah. Indonesia mah pokoknya urusan bangun membangun mah nu ngaran proyek hehewotan Indonesia. Sebab hiruplah di dinya. Nges kalau dicaritakeun lah ku aing geus sian nyarahona mah. Aing mangandongeng doang aing mah. Sian nu menikmati. Merujuk kembali kan diperhitungkan ke Indonesia untuk apa dan untuk apa. Sebab naon atuh hasilna di Tim-Tim. Nah, ieu mah sekedar kehebatan Habibie, pinter lain sekedar nyeun kapal. Pinter teh lain sekedar teknik politiknya ternyata pinter. Kok sakedeung sih Indonesia mah kok kitu nu sebenarnya mah. Orang hebat di Indonesia teh musuhna makin loba. Orang diantep Pak Habibie teh 5 tahun bakal hebat. Gus Dur diantep 5 tahun bakal keras hebatnya. Orang-orang hebat di Indonesia teh justru kos kitu tah. Naon gitu kan ada musuh-musuh dalam selimut ambalaya. Kuari orang hebat terus.
Ya maksudnya ya oh masalah. Iya, urang ngarasakeun nyana nu mimpi. Politikna kos kieu, ekonomina kos kieu atuh urang nu milih, urang anu maksudnya gitulah. Ya oh masalah lah. Tinggal dinikmati lah ku urang. Di bejaan geus pan ku aing keur ieu. Sia teu ngajeding pan. Tapi mah keur carita orang-orang pinter. Tuh, di Indonesia wali loba. Cuman untuk tunduk ke kewalian seseorang yang sulit. Sebab non merasa gagah, merasa hebat. Mantak teu maju dirina. Sebab non jelema anu ingkar terhadap wali Allah nyanana mah teu nanaon walina, nyanana nu mubrus. Sabaraha puluh, sabaraha ratus kiai anu tipoleset gara-gara ingkar terhadap kewalian seseorang. Bahayana gede man ada ini walian faqad adzatu bil haram. Jawa Timur aya wali, Jawa Tengah aya wali, Jawa Barat aya wali, Banten beh nu kahitung ku urang ge wali kota 2. Beh. Hara. Ciri-ciri wali dia tuh aya ciri-ciri wali ya wali bejakeun di wae besi haju nama tetangga sia ke di wali-wali geus kitu pokona sing hade bae urang sing hade awas ieu bakir carita orai lantaran hirup di dua negara sae hirup darat hirup ieu mah pangalaman kula tah di imah kula teh eta teh kebon kirai. Lamun musim hujan banjir di dinya teh. Lamun geus setengah, laukna loba, nya lele, nya gabus, nya boncel, endet, geus segala rupa. Santri gogo kabeh di termasuk kula. Gogo mantep biasa ngomong. Brak. Naon dia disukui? Wah, kuda seserian kula. Wah, kuda. Bareng dipaut kieu belang. Wah. Ore belang. Datang ka kuari aing ngembung gogo dicai maningan di meja. Teh aya teh pernah datang ka kuari kararasakeun kene. Bungahna eta poharenya gede. Paut pan kurang dikitukeun set. Jadi belang. Geus hari teh hayang melele tinggal lele gabus dengan dak. Datang ka kuari teh pengalaman pribadi. Nges, aing mah mending di meja bae gogonan lah. Kula resep baheula teh gogo mancing segala resep bae emang meureun zamana gitu mah. Haram teh dicai. Beda jeung belut. Belut aya kitabna, Kitabul Balut. Ipayati bayanil belut, bener ieu mah. Geus diaji ku kula jeung santri baheula keur kula ajarkeun ieu. Kitabul Balut fi bayanil belut. Rapi perbedaan sebab naon aya nu ngaharamkeun belut. Halal belut sebab belut namun di darat angkat ku sia urak disebutna urak. Nah, diurak cabut, lepaskeun. Mal kebal koit. Belut teh halal belut mah. Woh, ngebantak belut mah poharangeun. Nah, aya di Pandeglang mah restoran belut. Ente hayang pasakanana kumaha di Baros. Hayang lada, ceungkeun punyana. Hayang anu setengah lada, aya manis, aya belut. Nu ngeunah mah belut nu sagede cinggir. Geus teh dikakekencengkeun. Uyahan jeung diaseman bae disebutna dikekeblek bae tah. Ulah asak teuing di darat. Mantap jasa. Ujianana ente pokona mah. Sia mah ka mana bae kan pikiran asana ka dinya cenah teh. Tuh di Bandung, di Garut, di Sumedang, terus ke Cirebon, di Kere, dijualan di restoran teh, di Kere teh di deng belut.
kerek belut. Orai haram lantaran hirup di dua negara. Gitu kene tim sah teh buaya. Aya buaya darat. Buaya darat lah iya tak pasti marake kopea. Ya buaya darat apa? Lebih jahat buaya darat. Nah, iya mah timsah yang buaya hirup di cai, hirup di darat, amfibi buaya teh. Galak. Buaya teh termasuk binatang anu galak. Eleh nangan ku pecang doang. Eleh nangan ku pecang doang kan. Begitu pecang aya tek di dia buaya. Nah, cak pecang teh. Maneh ngadahar aing rugi. Kan rugi. Sanajan didahar aing teh kuru. Eueuh dagiga. Mal seubeuh sia ngadahar aing. Mandingan geus sia babaturan sia ku hari undang aya 10-10 maksudna sia ngabaris aing deuk liwat ka ditu ke aing geus liwat ka ditu aing deuk jatuan di ditu ke geus lintu jang sia bener oge nya cak gue atuh jadi ngomong ka mamana deuh geus undang geus sia diundang woi kaum buaya ayo urang ku ari ngabaris aya naon cenah ieu aya pecang deuk didahar kuru aju cek urang teh cek nyaman teh rugi bener oge mandingan ge kurang ngabaris nyana keuna ka ditu sebab di ditu loba jukut geus engke nyana ka ditu paling ge 10 poe nyana lintu engke nyana masrahkeun diri ka urang ayo urang ngabaris hayu atuh ngabar tarolol buaya goblok eleh bae ku pecang geus beres cenah tinggal loncat jadi di luhur buaya tek 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 dadah buaya awas sianya iya oke pecang teh atuh aing geus di dieu mah naon yang bergenyana. Sial pecang mah goblok. Pinter jasa ya nama. Atuh geus di keluar-luar pecang. Wahara. Masyaallah. Eueuh elehna pecang. Ya, uncal eueuh elehna. Buaya ge eleh. Mau ge eleh mau. Mau eleh. Ya mau keluar anak mau anak nak keluar jual bejang ya sia bejang teh anak mau atuh masih mana main ke bahan siar teh caknya teh aja aing memberikan orok keme jakeun ka masya aing aya ngalakian masya lah sia dihakan sia pemain bejakeun wah dia jasa pecang sial jasa awas siapa ini bejakeun atuh bejakeun sia atuh langsung mana datang mak tadi mah aya pecang aya naon geudeung pecang cenah yang ngalakian mak ya goblok teu nyaho aing rajana meureunana di mana tuh tadi ka ditu nang tangan emak waktu dia pecang keur kieu bae ngahenen di hadapan tangkal kayu niis asya ngahayang ka aing teh kan heeh awas ya kudu dileg-leg ku aing teh wow lumpat pecang diudang beunang sia ku aing cek ngomong teh beunang sia ku aing cek ngomong aya gogorowong jalan teh tah atupan eta mah gorowong jalan mah leutik asup ka dia pecang sat bablas mau makan gede begitu asup kan blak nonggeng balik dari pecang nah ini dia aduh eleh ku pecang ayo sia digawean ku aja Masya Allah pecang puara pecang gagahnya seotak dulu.
aya deui nu neruskeun barang-barang gas nuhun pecang teh geus bae pecang ngeinit geus nuhun langsung keluar geuna beja ka anak mak beunang pecang boro-boro beunang emang kunaon kudu jadi bapak Teresia sia sakadak teh goblok teu mah dongeng keur leutik loba teh dongeng kos kitu teh tapi bermakna sebenarnya mah horeng barang di daerah ya kita abah kita Rumi jadi Jalaluddin Rumi pecang buaya singa himar kuda barang kula ka Turki kamari meuli kitabna di Turki di kitab di Jalaluddin Rumi barang dibaca Masya Allah orang yang sok didongeng-dongeng teh ieu aya kitabna itibar ibrah ya Allah ya Allah ke didongengkeun nu asli nama temu dongeng heureuyanana kos kitu we siapa kok aduh ulah jadi bapak Teresia tah ieu buaya haram hukumna nya termasuk anu samodel jeung buaya kadal bayawak bayawak eta haram hukum